Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dia bade ngaresensi buku anu judulna Kumaha Aing We. Jadi buku ieu teh ditulis atau penulisnya nyata Prayoga Adiwisastra. Judul bukunya teh Kumaha Aing teh, Kumaha Aing We kita. Terus penerbitna nyata Rak Buku cetakan mimiti, cetakan kahiji. Terus tebal bukuna atau kaca aya sabaraha kaca di dia aya 200 genep kaca. Jadi buku ieu teh nyaritakeun tentang humor, tentang zodiak, tentang bahasa-bahasa pergaulan anu ayeuna digandrungi. Jadi buku ieu teh nyaritakeun sababaraha carita. Ieu teh novel, tapi na aya seueur caritana teu hiji. Dina carita teh nyata aya geng cabul, aya horor butut, aya kuda tarik, aya ontohot, aya tukang sayur, seueur lah pokona dina ieu teh. Pokona mah dina buku ieu teh rame pisan nyieun pikaserieun. Ieu buku nyieun pikaserieun aslina. Mung sakitu anu bisa ku abdi di resensi. Punten bila anu kalepatan. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.